Bismillahirrahmanirrahim. Al-abidu ari anu ibadah. Al-abidu ari nu ibadah dina makom abidin. Gitu tuh. Eta ma eueuh lahu eta tetep ka itu abid. Awan sukunun cicing. Teu atuh mah. Abidin mah nu ibadah nama kaum abidin mah teu daek cicing. Awakna teh gerak terus. Salat lisan subhanallah teu cicing. Sedekah salat naon we. Wa zahidu ari nu zuhud eta mah henteu lahu teu ka itu zahid itu rogbatun ari resep atauna naon rogbatun resep makana lahu rogbatun kitu takdirna teu aya lahu teu ka itu zahid naon rogbatun resep nu zuhud mah eueuh ka resep ari nu ibadah makom abidin mah teu daek cicing kitu judulna itu. Al-abidu ari anu ibadah dina makom abidin aya nasiku tegasna ibadah waritu abid eta Allah di jalma eta abadu anu ibadah itu siladi bidohiri syariati kulihirna syariat ma eueuh aya laisa tegasna teu aya lahu tep ka itu abid naon sukunun cicing aya taharruku tegasna robah itu si abid abadan salawasna lailan teu peuting ngan haron jeung tibura aduk-duk salat bi ibadatillahi ku ibadah ka Allah bihi mah dina itu lail jeung nahar min gue diputurin tina teu pegat-pegat bal harokatun balik ka robah da iman tingkana salawasna bihi mah dina itu lail jeung nahar ya nahu karna sina abid eta mujahidun anu merangan nafsuna nu mujahadah kama seperti perkara marron geus kama seperti kawal ba marron geus kaliwat non bayanuhu portel an itu mah wa zaidu jeung ari anu juhud wa ari itu zahid teh eta Allah di anu wa godonge wa bendu itu zahid ad-dunya kana dunya ngewa ya ada yang ngawana ngewa teh ari makna ngewa teh hate teh ngareret di dieu lain boga mobil diduruk iman diduruk sama duit dipiceunan da keuheuh salah keuheuh karena duit teh anu mere duit teh diaras iman lain kitu ngewa teh wal i'radu jeung ngabalieur an hatina itu dunya ngabalieur tina eta dunya ma tegasna eueuh aya laisa tegasna eueuh lahu tep ka itu zahid aya li zahidi tegasna kana zuhud naon rogbatun resep pamailun jeung condong pigerilahi kalian Allah ari zahid mah teresepkeun kalian Allah ari abid mah ngaduk-duk wae ibadah di anahalahu karena sena tingkahan itu zahid eta ya bogoduha mikangewa itu zahid hakan itu dunia wali rodu jeung ngabalieur anatina itu dunia ya pasidiku jeung ari sidikin tah aya wasodiku jeung ari anu bener sodik abid zahid sodik wa ari itu sodik eta Allah di jalma lam yada nu teu ninggalkeun itu sodik teh saean kana hiji perkara mimatina perkara adharahu nu ngadohirkeun itu sodik kan itu mah bilisani kalau lisan illah kokohu angin nganyatakeun itu sodiku kan itu mah biqalbi kalawan hatena
itu sodik. Amalihi jeung amalna sodik. Ma eueuh ailesa tegasna teh aya lahu tetep ka itu sodik. Naon irtikanun condong. Ai rukunun tegasna condong wa mailun jeung tegasna condong. Ira gairillahi kalian Allah. Abid tedek eureun tedek cici. Jahid eueuh karesep. Ari sodik teh mah eta mana? Nyata jalma anu teu condong kana dunia. Idis sodiku karena ari anu bener eta imadul amri itu tihangna perkara ai asasu tegasna pondasina itu amr kulu tegasna sakabehna itu amr ai sa'nu tegasna kalakuan wabi ku sabab itu iman kiamuhu ari ngadegna itu amrun ai kiamul amri tegasna ngadegna urusan wal arifu jeung ari anu marifat wa ari tu arif eta man jalma ashadahu anu nyaksikeun gitu kaitu arif sa'ar rabbu pangeran alaihi kaitu rabb Allah nyaksikeun abdina ka Allah padhaharat mangka dhahirun al ahwalu pirang-pirang tingkah an nafsi tina dirina itu si arif wal marifatu ari marifat eta haluhu tingkahna itu si arif walahu parantos ngadawuh kana itu kaul ca Ibnu Arabi ma henteu aya laisa eueuh lahu kaitu si arif lahu kaitu bener ka arif naon wujudun wujud dhahirun anu dhahir arifin ma tenyaksi dirina nafsi serta dirina itu si arif lipana ihi karena panana arif eli lihabin karena leungit wazawali ihsasihi jeung eueuh perasaan itu si arif bistigrokihi ku sabab kakeramna si arif billahi ku Allah ai fi anwaril azimati rawaniyati dina pirang-pirang nur keagungan dan sifat kapangeranana Allah kal gorski seperti teuleum bil bahri di lautan. Taqaddama jeung geus diheula naon hadza ieu perkara. Wala yahtaju teu butuh itu hadza ila tikrorin kana malikan deui. Wallahu a'lam. Idasta nasta di mana-mana bunga anjeun. Ai parohta tegasna bunga anjeun. Wastabsarta jeung tegasna bunga anjeun. Bihi ku Allah. Wasuratuhu ari gambaranana itu istanasta eta bi an syahadtahu koyan nyaksi anjeun ka Allah datan-datna wasifatan-sifatna wa pa'lan jeung pagaweana muhiton kana anu ngaliputan wa mundarijan jeung anu indiraj bi kulli syai'in kana sakur-sakur perkara minal asya'i tina pirang-pirang perkara kuliah tegasna itu asya' khalqan dina ayana ay wujudan tegasna dina ayana li annahu karenasnya Allah eta khaliqu kulli syai'in anu ngadamelna sakur-sakur perkara wa ilman jeung dina ilmuna li annahu karena Allah eta yalamu uninga Allah asyira kana sama kana rahasia wa akhfa jeung kana leuwih samar wa toharta jeung bersih anjeun asirta tegasna anjeun jadi anjeun eta tahuron bersih ina syirkil khofi tina musyrik khofi padlan sumawona ani syirkil dhahiri tina musyrik jalma istauhasta maka linghas anjeun anta tegasna anjeun ka hayawanil wahsi seperti hayawan linghas ahrubu ma'mur anjeun min ghairihim dialun Allah aya jalma nu hatena lingas tah di mana ti makhluk di mana-mana anjeun bungah ku Allah tah kumaha bungah ku Allah teh nyaksi ka Allah nu indiraj dina sakabeh makhluk Allah bungah ku Allah jadi lamun hek datang duit bungahna ku Allah lain ku duit sabab ieu duit ya Allah jadi bunga
Diri bisa, lain bunga peda bisa, peda ku Allah dibisakeun. Jadi ungana ku Allah nu ngabisakeun. Da bisa teh mal wujud lamun teu diwujudkeun mah ku Allah. Nah, lamun jalma geus kitu lingas di makhluk. Lingas. Hatena teh moal deket-deket ka makhluk. Hatta tahruba sehingga mabur anjeun min kati diri anjeun. Sehingga mabur ti diri ge min nafsika tegasna tina diri anjeun. Lianaka karena sana anjeun eta kunta kabuktian anjeun eta taro ningali anjeun dalikal khalqa ka eta makhluk. Wal ilmu jeung kana ilmu min ka ti anjeun min nafsika tina diri anjeun kama taqaddama sapertikeun anu geus ti heula itu mah man sing sajalma istagola nu katungkul man bina ku kami la binafsika lain ku diri anjeun lana ka kami li taqarrubi karena dumeheus bidatina kadat kami itu wal usuli jeung ku usul bina ka kami basarnahu maka ningalikeun kami hukaitu siman ja'alnahu tegasna ngajadikeun kami kaitu man basiron kana anu beunta panempo hatena liru yatina karena ningali kami karena ningali ka kami jalma anu bungah ku Allah mabur ti makhluk di mana jalma katungkul ku Allah katungkul hatena sabab bungah ku Allah maka hatena bakal ku Allah Ta'ala dijadikan hati anu bentak ningali hartina kalamu goyabat bentak tadi diam bahasa kinayah naon sababna hatena caang ku nur Allah li annahu tegasna karena siman eta roa ningali siman tasarrufana kana tasarruf kami itu bi jami'il asya dina sakabehna pirang-pirang perkara bi an kasabna kuyan mukakeun kami anu tisiman anil abdi tisi abdi hujubal kainati kana pirang-pirang hahalangna eta makhluk Allah hatta yaro sehingga ningali siman bibasiratihi ku sirna itu siman tasarrufal ilahiyati kana popolahan bangsa kapangeranan alama kana perkara waroaha anu tetep itu mah disajeureun itu kainat bil kulliyati kalawan sakabehna ianan tingkahna nyata wa yakinan jeung yakin lasakata yang mangmang pidina itu mah idza jala di mana-mana leungit non hawaka hawa nafsu anjeun hawa nafsika tegasna hawa nafsu anjeun adunyawiyatun bangsa dunya ka Allah tatawaqqa sapertikeun yen henteu kajadian fi qalbika dina hate anjeun naon husulul mali hasilna hasilna harta wal jahi jeung keagungan wariasati jeung riasat wageria jeung dianti telu kabeh teu aya kejadian dina hate naon hayang hasil harta jah riasa itu ku sipa mangka dibuka laka ka anjeun ayuhas saliku eling ring suluk rahimaka moga ngarahmat ka anjeun salu Gusti Allah wa putia jeung tegasna dibuka naon babu ilmil hakikati lawangna ilmu hakikat anaan jaidah naon an babi ilmi hakikati tina naon lawangna ilmu hakikat ar-rabbaniyatin bangsa kepangeranan itu atapamu jeung paham anjeun kaifiyat tarbiyatillahi taala kana kaifiyah ngurusna Allah ala sairil mukawanati ka sakirna mukawanat biasa be mah kalau ngitung-ngitung perkara bi qadrima tegasna saukuran perkara yaglibu anu ngalindi itu mah wasruku jeung mencarong dalam dalika itu mah alal qalbi kana hate wasara jadi itu qalbu teh eta munawiron anu caah akhirna mah hate teh caang binuri ilmillahi ta'ala ku nur ilmuna Allah taala wasadruka jeung jadi hate anjeun eta mensarihan anu lega gitu wasian tegasna anu lega la ada batas ulah jihad teh jihad bihi din itu qalbu batasna
cemar hatena. Cak aya paribasa, kalau berhadapan dengan masalah hadapilah dengan lapang dada. Ari nur Allah eueuh sumpah babasaan hungkul hadapilah dengan lapang dada. Boro-boro lapang dadana ge poek kitu da. Nu lapang dada mah di mana aya nur Allah lapang lega hatena. Ceuk Kangjeng Rasul di mana nur Allah datang ke hati jalma maka lega eta hate teh. Lapang dada kumaha nyaho ka Allah henteu. Nyaho Allah nu lapang dadana mah. Matak dendam ari anu teu marifat maka Allah sumpah hatena. Payuna idin dinalikana kitu tapna ruksak naon irodatuka pakarepan anjeun ailasa tegasna teu aya lakatu ka anjeun naon irodatun basariyatun pakarepan nu bangsa kamanusiaan payak sipu maka terbuka laka ka anjeun naon al wahdaniyatu naon anil wahdaniyatu teu kudu diamalkeun ari anja ilah wa nunggalna Allah Ta'ala dibuka ka anjeun nunggalna Allah wahdaniyat infiroduhu tegasna nunggalna Allah pane datan-datna wa sifatna wa fa'lan jeung pagaweanana nunggal datna sifatna jeung apalna pataro maka ningali anjeun al maujuda ka makhluk kanu aya gitu al maujuda ayil kauna tegasna kana kaon kulahu tegasna sakabehna kaon lillahi eta kagungan Allah al wahidi anu nunggal Al-Qahar anu maksa kamakola seperti ngadawuh limanil mulku al yauma liman eta pikeun saha al mulku ari kerajaan al yauma dina ieu poe ceuk Allah saha nu jadi raja dina poe ieu aya weh salianti aing ceuk Allah gitu eta teh ngomong kitu teh ari ceuk ahli dohir mah engke di mana geus kiamah rugrug ruksak ke kabeh dunia teh sok saha nu jadi raja poe ieu sekali hakikat nu alin ngalaguan kiamah nu pana di mana geus pana ti makhluk anu kasaksi Allah hungkul pana usaha saha anu aya mah Allah hungkul da pana kabeh makhluk termasuk dirina ge tah kitu eta teh batur mah nalika pana Allah ngadawuh saha nu jadi raja eueuh kabeh gimana rupana betul begitu. Ae yaumal kasfi tegasna dina poenan tajalli kasfu di dia mah tajalli tah lain muka sapah ka alam malakut ade ya kasfu bina mana tajalli wal pana jeung pana tuh patajalla mah kapertela Allah binurin ku sabab aya nur yak dipuhu anu nibakeun kana eta nur ayu diungu tegasna anu mernahkeun kana eta nur sa Allah bisa Allah bi qalbika dina hate anjeun ngadatangkeun nur Allah kana hate anjeun anjeun teh jadi pana ta nalika pana di dinya manil mulku al yauma gitu epe basirotika tegasna dina sir anjeun sir mernahkeun nur Allah dina sir ari dina darul qalbi mah moal bisa tajalli anu tajalli ka Allah mah nu dina sir nur Allah na ditunana ku Allah matak anwarun udinalah fid duhul ainu fil husul itu ainu dina darul qalbi ainu dina syada'ul qalbi eta arifin eta mah patah kokok maka nyatakeun maka nganyatakeun patah kokok maka nyata atuh gitu alaika ka anjeun bipana ika kusabab pana anjeun an guerihi tilian ti Allah panaan mustahlikan kalawan pana anu ruksak sakabehna pana teh ruksak mustahlikan nu ruksak sakabehna pana filafal pana sifat pana widat eta panaan mustahlikan bil kuliah naon annahu ta'ala tuh maka nyata ta canggeus pana mah anjeun teh bakal ningali jelas annahu ta'ala sina Allah ta'ala
wal jumlatu ari jumlahan eta fa'ilun patah koko fa'il lapan patah koko huwa ari itu Allah eta al fa'ilun nu midamel ilmu tahriku tegasna anu ngarobakeun wasakinu jeung anu nyecingkeun kade ulahan robah jeung cicing jadi kapir palasipasnya netepkeun robah jeung cicing ka Allah ngarobahkeun artina anu nyieun robah dina leungeun teh sa Allah al-fa'ilu anu nyicingkeun cicing na leungeun teh Allah al-mawjudu anu mawjud wujudan zahiran kalawan wujud anu zahir indahu mungguh arifin li annahu karna sana Gusti Allah eta adzahiru anu zahir bila anta lain anjeun wa bin sukhatin jeung diterangkeun dina salinan mah la anta lapad la anta lain anjeun cenah kitu Allah di anu tap alu migawe anjeun wa tadharu jeung zahir anjeun itu kama seperti perkara nadoro anu ningali sa'al mahjubuna nu marjub kade atawa kana kama nadril mahjubina gitulah makna zaidah kana dril mahjubina sapertikeun paningali jalma nu mahjub kabeh itu layaruna teu ningali majubin ilal mukawanati angin kana pirang-pirang mukawana paina idin dina nalikana kitu wa al fa'ilu Allah lataro teu ningali anjeun anta tegasna anjeun fil wujudi dina wujud illa huwa angin ningalina ka Allah azza wa jalla bi inayati kalawan pertulungan Allah anjeun ningali yen wujud teh Allah hungkul eta teh inayah Allah bi isanihi tegasna kalawan kabagusan Allah wa afdalihi jeung paralona Allah ala man kajalma yasa anu ngresepkeun Allah ka itu si man min ibadihi ti abdina Allah al mukminina nu ariban kabeh as-solihina nu saleh kabeh insalam ta lamun hek masarahkeun anjeun anta tegasna anjeun ilahi ka Allah ta'ala mula Allah umuroka kana pirang-pirang urusan anjeun kullaha tegasna sakabehna umur patarokta jeung ninggalkeun anjeun tadbiro nafsika kana ngatur-ngatur diri anjeun waktiaroha jeung kana milih-milihna itu nafsu itimadan kana tategenan wasikotan jeung umad alaihi ka Allah korobaka maka ngadeukeutkeun ka anjeun itu maka ngadeuketan Allah ka anjeun kitu korobaka tadi rohima tegasna mika asih sallu Gusti Allah taala alaika ka anjeun binadrihi kuningalina Allah ilaika ka anjeun subhanahu bersih Allah taala maka ningali Allah ka anjeun kalawan paningali anu nyaah bi ainir rahmah teh bi rahmati kalawan rahmat Allah wa azamatihi jeung wa ismatihi jeung raraksaanana Allah bi ainir rahmat kalawan paningali nu nyaah paningali nyaah ningalina Allah ka anjeun teh wal inayati jeung pertulungan wa hadza tariya perkara eta takribullahi taala ngadeuketanana Allah taala abdi kasih abdi kumaha ngadeuketan Allah kasih abdi teh nah Allah mapari nur kana hatena eta tamahu tegasna mentingkeun Allah hu ka itu si abdi bir rahmati kana rahmat wal inayati jeung pertulungan wa geriha jeung lianti nu kabeh atas sirta sehingga jadi anjeun eta mahbuban nu dipika cinta indahu ku Allah kamakola seperti ngadawuh sayyiduna Gusti urang sadayana Ibrahimu Nabi tegasna Nabi Ibrahim al khalilu nu jadi kakasih Allah alaihi salam lama kola dina waktuna ngadawuh lahu ka itu Ibrahim alaihi salam sa Jibril malaikat Jibril hina alqawhu dina nalikana ngalungkeun atau nimbakeun itu si kaum tegasna kaum ka itu Ibrahim kaum mana kaum Namrud tegasna kaum Namrud laknatullahi ari laknat Allah eta alaihim muka tetap ka itu kaum Namrud bil manjaniki dina senggotan wahwa ditu manjanik eta alat romi alat manah tah dina nalikana si kaum teh nibakeun Ibrahim dina senggotan
alkohol. Panek dalungkeun kana seueurna teh. Warodu jeung ngarepkeun itu si kaum wa tegasna kaum mukuahu kana nibakeun itu Ibrahim pinari kana seueurna. Alati anu tu kudu dihurungkeun. Itu lati li ihrokihi pikeun ngadurukna Ibrahim alaihissalam. Pakola maka ngadawuh sa Jibril malaikat Jibril alaihi ka Ibrahim alaka hajatun. Nah etap ka anjeun hajatun ari pangabutuh. Alaka na etap ka anjeun Ibrahim hajatun di pangabutuh. Qala ngadawuh Ibrahim amma ilaika anapun ka anjeun mah ya Jibril pala maka teu butuh. La hajata teh pangabutuh lipikeun kuring ilaika ka anjeun abadan salawas. Teu butuh ka anjeun mah Jibril. Urang mah di mana ya kasusah ditulungan hansip ya atoh komo ku Jibril. Naon sababna ningalina dohirul maujudat. Ari Nabi Ibrahim mah ka Allah ningalina Jibril ge teu butuh. Ek nulung. Wa ma ilallahi anapun ka Allah pabala mangka sumuhun butuh li etep ka kuring. Pabala mangka sumuhun li etep ka kuring hajatun ari pangabutuh. Qala ngadawuh sa Jibril sal kudu meta anjeun Ibrahim ya khalilallahi he kakasih Allah. Itu alaihi ka Allah geura menta tu Ibrahim kakasih Allah ka Allah. Qala ngadawuh Ibrahim alaihi salatu wasalam hasbi nyukupkeun ka kuring min suali tina menta kuring alaihi ka Allah naon ilmuhu ningan Allah bihali kana tingkah kuring. Cukup kuring mementa tayang menta naon sabna Allah ge ningali ka kuring keur kieu apaleun teu kudu dipenta Allah wa huwa Allah eta al mudabbiru anu ngatur alayya ka kuring Allah nu ngarus kuring kan teu kudu dipenta wa huwa tahari Allah eta al murabbi anu ngurus wa yunji jeung nyalametkeun Allah al mukminina ka jalma nu iman kabeh. Qala ngadawuh sa Ibnu Athaillah rahimahullah di tafsir dalika dina nafsirna itu nu geus ditutur tanbihun ari teh eta pangeling-eling ba ilamun jeung mere nyaho ilam kudu kanyahokeun ku anjeun anal haqqo sanyana bener subhana anal haqqo sanyana Allah subhanahu bersih Allah wa taala jeung maluhur Allah eta basato ngajembarkeun Allah sirra Ibrahim alaihissalam kana sirna Ibrahim alaihissalam binuri ridho kunu ridho hate Ibrahim teh dipinuhan kunu ridho atau jeung masihan Allah ka itu Ibrahim wa atahu jeung masihan Allah ka itu Ibrahim ruhal istislami kana ruh istislam ruh pasrah wasona jeung ngaraksa Allah qalbahu kana hatena itu Ibrahim ani nadri tina ningali ilal anami ka manusia pamakanat mangka tepat peti kabuktian non annaruseuna alaihi ka itu Ibrahim eta bardan tiis wasalaman jeung salamat illa lima angin karena perkara kana nu kabuktian non qalbuhu hatena Ibrahim eta mufawidon anu pasrah ilallahi ilaihi ka Allah. Itu istilaman tegasna pasrah bimakna istislam kalaman pasrah Anil istislami mangka tina pasrah itu gitu. Karena kabuktian Nabi Ibrahim alaihissalam wa antasihi batinil makomi jeung tina ngabenerkeun batinna hakikatna itu makom karena kabuktian naon perkara dhaharu anu dhahir itu ma'alaihi ka Ibrahim minal izlali tina keagungan Allah wal idhami jeung tegasna keagungan Allah. Papa mangka kudu maham anjeun min dalika tina itu anu tina itu kaul ayyuhal mu'minu he ering-ering jalma iman. Anaman sana jalma istaslama nu pasrah siman ilallahi ka Allah. Di waridatil imtihani dina pirang-pirang cocobaan nu datang. Ada maka ngabalikeun insyaallah Gusti Allah alaihi ka man sawakaha kana kasusahna itu waridat rihanan kana dingin kana enteng
Ya, turutan Ibrahim tadi iso teh seuneu teuteurak karena pinuh hatena kuruh katasliman. Di mana aya masalah pasrah ka Allah, tong ngareret ka makhluk. Pana ti makhluk tajalli ka Allah. Kabeh makhluk ge moal aya nu jadi sabab ku Allah dileungitkeun sababun dohirun teh disalametkeun ku Allah taala. Mun urang ku Allah diberi rugi keur dina rugi urang pinuh hate kuruh katasliman. Nah didinya tiis rugi teh susahna tina rugi leungit eueuh gitu. Duhulaha kana rihanan kana dingin, waduhulaha jeung kana asupna itu waridat amanan kana salamat. Paidan dina kana kitu. Paida kodapa di mana-mana nibakeun sa setan pimanjar nikil imtihani dina bandring ujian. Atawa dina ujian sapertikeun bandring teh ada maka ngabalikeun sa Allah Gusti Allah alaihi kaitu siman saukah kana kasusahna itu waridat atau imtihan tak kadinya rihanan kana enteng. Aduhlah jeung kana asupna itu waridat teh amanan kana salamat. Aida kodapa di mana-mana dibakeun sa setan bimanjanikil imtihani dina bandring ujian pa uridot maka diasongkeun lah ka anjeun non al aqwanu aqwan. Urang ge di mana-mana setan tah ngadatangkeun masalah ka urang. Engke teh lol aqwan. Cek aqwan teh mana butuh ka aing teu? Teu aing butuh ka Allah hungkul. Nah gitu. Kok ilatan tingkah nu ngomong. Lah kan hatep ka anjeun hajatun di pangabutuh, cek duit ka aing butuh teh sia. Butuh gagal geus. Maka ripuh nya ngaripan ujian. Teu aing maka Allah butuh masalah ti Allah malah bisa nyelesaikan kecuali Allah teu percaya aing. Makhluk Allah nu hirup kabeh ge. Manyanu hirup boga gawe aing teu ngarti perkara nu teu hirup boga gawe. Allah hungkul boga gawe mah. Cak aing mah minta selesai ieu masalah ka Allah hungkul. Teu butuh ka anjeun. Tah kuas Ibrahim. Rugi teh jadi enak maka rasa ripuh urang. Makul maka kudu ngucap anjeun. Tah di mana aqwan datang? Lol, urang sok inget karena duit di mana but. Jawab ku urang amma ilaika pala anapun ka anjeun mah pala maka teu butuh wa amma ilallahi jeung anapun ka Allah mah pabala maka sumuhun butuh. Fa in qolat lamun ngomong itu si aqwan laka ka anjeun salhu kudu minta atuh anjeun nu ka Allah minta teu butuhna ka Allah mah ari ka aing teu butuh mah wakul maka kudu ngucap anjeun hasbi nyukupkeun ka kami min suali tina minta kami non ilmuhu uningan Allah bihali kana tingkah kami. Pahalin Allah ge aing keur kieu ayeuna. Keur diwasa balik ka imah teh ditanya ku majikan, mitoha baut duit teu boga. Apalkeun Allah aing keur kieu. Eta ya idu ngabalikeun Allah alaika ka anjeun narod dunya kana panasna dunya barodan kana tiis. Panas teh boga duit teh jadi tiis. Panasna rugi teh jadi tiis. Salaman jeung salamat. Wa yu'tika jeung mere Allah ka anjeun minatan kana nugraha wa ikraman jeung kana kamulyaan. Di Allah taala karena Gusti Allah taala eta patahamu kakeun Allah bil anbiya ka para nabi wa rasula jeung war rusula jeung ka pirang-pirang utusan sabilal huda kana jalan pituduh. Pasalaka maka ngambah warawahum dina satu kangenana itu anbiya sa'al mu'minuna jalma nu ariman kabeh. Wa tajama jeung tetep itiba ahum kana turutna itu anbiya sa'al mu'minuna anu al mukinuna kan
al mukminuna nu ariman kabeh. Kama qala seperti ngadawu subhanahu bersih Allah. Kul ucapkeun ku anjeun hadihi ari agama eta sabili jalan kaula. Ud'u kudu ngadu anjeun ilallahi ka Gusti Allah. Ala basirati ana netepan kana caang hatena kaula. Paman jeung jalma itaba'ani nuturkeun eman ka kami. Wa inna ja'tahu lamun hek maduan anjeun hu ka Allah. Di alam tardo keun terido anjeun bikodo ihi kana hukuman Allah. Ta'ala mur Allah wa qadrihi jeung kana wa qadarihi jeung kana pamasi Allah. Yang takula ko yang ngucap anjeun anta tegasna anjeun ari kaula eta saap anu bakal migawe kaula kana anu liyakuna supaya kabuktian itu da teh eta kada anu aing rek usaha ngaraboga duit lah aing teh poho ka Allahna sia ta eta anu maduan Allah taala watakulu jeung ngucap anjeun walau ana lamun kami lam apal teu migawe kami kada kana anu lakana tang teu kabuktian itu da eta kana anu aing mun teu usaha mah boga duit teh in kulta jeung lamun ngucap anjeun dalika kana anu geus ditutur pakunta maka kabuktian anjeun eta pi makomil farqi dina makom jauh ti Allah adaka maka ngajauhkeun Allah ka anjeun ai hajabaka tegasna ngahalangan ka anjeun sarebuka pangeran anjeun bika ku diri anjeun anadroti ti hadrat Allah halangan anjeun ku diri anjeun ti hadrat Allah al qudsiyati anu bersih asaniyati nu luhur ail a'la tegasna nu luhur inta qarabta lamun ngadeuketan anjeun anta tegasna anjeun bihi ku Allah ilaihi ka Allah wa suratuhu ari gambaranna eta Allah taro yang teningali anjeun laka ka anjeun ahli nafsika tegasna ka diri anjeun kama seperti perkara marun geus kaliwat itu mah wujudan kana aya dohiron anu dohir wala taro teningali anjeun laka ka diri anjeun amalan kana boga pagawean mu'tana anu dinyanya ma'wujudihi sarta ayana Allah ta'ala mur Allah wujudan hakikian kan wujud hakiki wa amalihi jeung padamelan Allah ai fa'alihi tegasna padamelan Allah li annahu karana Gusti Allah eta fa'alun anu seueur midamelna lima kana perkara yuridu nu ngarepkeun Allah kana itu mah kama seperti perkara maron geus kalewat itu mah qarobaka maka ngedeuketan Allah ka anjeun ai rahimaka tegasna ngarahmat Allah ka aya ka harupailna ai rahimaka tegasna ngaramat ka anjeun insyaallah Gusti Allah. Padola jeung mere padol Allah alaika ka anjeun. Bisi aya huan piceun eta. Padola alaika gitu. Bil inami kalawan kanikmatan wal fadli jeung padol. Ai masyaita tegasna lempang anjeun pisuluki dina suluk wa jawazta jeung ngaliwat anjeun al maqamati kana pirang-pirang makom kuliah tegasna sakabehna itu makom kullaha tegasna sakabehna itu maqamat hatta tawassalta sehingga tepi anjeun ilallahi ka Gusti Allah min gori kadin tinan teu susah payah wala masakotin jeung tinan teu ripu usul ka Allah kalayan teu ripu kama qala seperti ngadawu sa Ibnu Athaillah rahimahullahu taala anak kalamun senyan anjeun eta latasilu tetapi anjeun ila badapana imasawika kecuali sawada ruksakna kasalahan anjeun wa mawida awika jeung leburna pengakuan anjeun lam tasil mal tepi anjeun ilahi ka Allah abadan salawasna ge ulang ngadaguan eueuh dosa maju we suluh ka bari jeung migawe dosa ngaku aing bisa ge terus we taroki kudu ngadaguan leungit heula pengakuan bohong kudu leungit heula kasalahan mal nepi saumur hirup ge maneh ka Allah maju we terus taroki jeung suluk walakin ida aroda tetapi na di mana ngersakeun Allah ayu silaka kana lepikeun Allah ka anjeun ilahi ka Allah goto maka nutupan Allah waspaka kana sifat anjeun gitu bisifatihi ku sifat Allah wa na'taka jeung tegasna nutupan kana sifat anjeun binatihi ku sifat Allah ya lamun anjeun rek ditepikeun maka Allah engke ge sifat kamanusiaan anjeun ditutupan ku sifat Allah kudu ngadaguan aing masuk neraka keneh moal taroki jeung suluk oh lah maju terus loba ke aing sok ngaku aing teh bisa imal nepi ngaku dan ke lamun rek diusulkeun mah
geus nepi kana waktuna anjeun ku Allah diwusulkeun ditutupan sifat kemanusiaan ku sifat Allah. Allah ngadohirkeun sifat Allah di anjeun, sifat anjeun ketutupan ku sifat Allah. Tah kitu. Pawasolaka maka nepikeun Allah ka anjeun ilahi ka Allah bima ku perkara minhu ya Allah bima ku perkara manahu anu mere Allah kan itu mah ilahi ka anjeun. Keke ku Allah diberi nur. Muncullah sifat Allah, ketutupan sifat anjeun, usul ka Allah. Labi mak lain ku perkara min kati anjeun. Lain pedah anjeun ibadah. Lain. Tapi ku lantaran Allah mereka anjeun. Nah gitu. La bima lain ku perkara min kati anjeun ilahi ka Allah lain. Takang jeung Rasul Abu Bakar jadi jalma nu pangmulyana sabada kami. Lain pedah loba salatna, lain pedah loba sedekahna, lain naon bima ukira fi qalbi. Ku sabab aya nu dituna na hati Abu Bakar nu ku Allah dibikeun beda jeung nu sejen. Tah kitu. Intah tutugaul. Wa inta qarabta lamun ngadeuketan anjeun anta tegasna anjeun bika ku anjeun binafsika tegasna ku diri anjeun ilaihi ka Allah taala antara ku yang ningali anjeun laka ka anjeun dalikal wujuda kana wujud wal amala jeung kana pagawean bika di anjeun anaka maka ngajauhan Allah ka anjeun aya jabaka tegasna halangan Allah ka anjeun sataro tegasna nutupan salu Gusti Allah qalbaka kana teh anjeun bisatrin maknawiyatin ku tutup nu bangsa manawi Besula tasuru kalawan sekira-kira teh nyaho anjeun anak kasena anjeun eta mahjubun nu dihalangan bal tadunu balikan nyangka anjeun dununan kalawan pirang-pirang sangka wataptari jeung ngaku anjeun teh alallahi ka Allah alkidba kana pengakuan bohong wasgolaka jeung nungkulkeun Allah ka anjeun aja Allah ka teh ngajadikeun Allah ka anjeun mustagilan kanu katungkul bihi ku sabab ningalina wujud aya bidalikal wujudi tegasna kana eta wujud wal amali jeung pagawean nu aya di diri anjeun kama seperti perkara waqa'a nu kajadian itu mah di ulama zaman di ulama zaman ayeuna salat mah salat getol tapi aing anu boga salat katingali aing bidiri aing katingali aing boga amal salat ibadah piraku aing teu ka surga eta kas ulama zaman ayeuna sauru jadi itu ulama zaman eta asiros sahwati tawanan sahwat wal ibadati jeung tawanan ibadah intolab tahu lamun nyupri anjeun ka Allah gitu lamun anjeun nyupri ka Allah taala nafiun anu manfaat lah kapikeun anjeun eli nafsi tegasna pikeun diri anjeun wa hududiha jeung bagian itu nafsu yang tolab tak ku yang nyupri anjeun anta tegasna anjeun minuti Allah azza wa jalla ad-darajati kana pirang-pirang derajat wal karomati jeung pirang-pirang karomah wal makomati jeung pirang-pirang makom di dunia wal akhirati jeung di akhirat kallafaka maka maksa Allah ka anjeun ai qaharo tegasna maksa Allah alaika ka anjeun lil amali kana amal wa tabaka jeung Wa'at abaka jeung nyapekeun Allah ka anjeun aya saddada tegasna ngaripuhkeun Allah alaika ka anjeun wasirta jadi anjeun eta mujtahidan sungguh-sungguh dina ibadah kama seperti perkara maron geus kaliwat itu mah li anaman karena sana jalma tolaban nyupri itu siman al akhirata ka akhirat anu nyupri akhirat artina naon dengan surga wa ma jeung perkara kana kabuktian itu mah pihadi itu akhirat tuliba mangka di supri itu siman bil amali kalawan amal wasudida jeung dipayahkeun itu siman bihi ku itu amal di annal ujrata karena sina buruhan eta bi tibari ilmiha ku ngitung-ngitung ilmuna itu bi tibari amaliha ku ngitung-ngitung amalna itu ujur wa in talab tahu lamun nyupri anjeun ka Allah taala lahu karena Allah azza wa jalla dalaka maka nuduhkeun Allah ka anjeun ay ja'alaka tegasna ngajadikeun Allah ka anjeun min ahli dalal ti ahli dalal ay tawasuti tegasna
ahli pertengahan bainaka antara anjeun wa bainallahi ta'ala jeung antara Allah ta'ala bima dijudihi ku meles kabageran Allah wa iftalihi jeung padolna Allah wa isanihi jeung kabagusan Allah subhanahu bersih Allah wa ta'ala jeung maha Allah azza wa jalla kama seperti perkara maronu geus kaliwat naon bayanu pertelan itu mah wallahu alam bi makna qurbi wal bu'di anillahi ta'ala wallahu alam.